Kapan ya punya pacar? Udah bosen nih jomblo terus. Pengen kayak orang-orang punya pacar. Hidup juga gak hampa kayak ginian. Tau lah pusing. Tapi nggak enak. Seandainya ini aku punya pacar, terus kalau sama aku cium, gimana ya? Siap benang ta. Tah, ibar. Bagus sih mau jadi ruki gini. Apaan sih bang? Gak tahu orang lagi pusing. Kunaon sih serangan wae di dia? Hah? Serangan wae kunaon di dia? Ini saja bang. Hah? Ini saja. Galau apa? Ih, najis. Galau. Bagi saran. Saran. Biar aku gak jomblo. Siapa minta saran ka aing enggak jomblo sarua. Waktunya bukannya punya dapat cewek bang. Henteu. Tapi yang buka trik hiji. Kapan bang? Hamplas tak banget. Belaku. Apaan sih amplas bang? Hamplas. Ya apaan amplas? Gosok gurinda, banget gurinda. Yang mesin itu bang? BKCP eta. Dari rumah banget gitu. Ngasih sarannya. Tapi ente dah sel. Begitu ente. Harusnya gimana bang? Ubah tak penampilan. Terus ya ayang ke awewe penampilan kos kieu. Duit tuh boga. Ih. Ubah penampilan. Celana naon ieu kos kieu. Tuh awewe geeraan lah. Penampilannya? Iya penampilan. Ubah baju, celana, minyak rambut. Awewe ta. Oh gitu bang. Oke jajal. Tapi kan aku nggak punya kayak gituan bang. Di main tuh loba tuh baju. Jare romblo. Romblo tuh kasal. Bang kenal gak bang? Bang kenal gak? Kan lu di sini udah lama. Kenal gak itu orang? Oh iya, karena kenal lo budak pas gitu ah. Bener gak kenal? Tuh. Udah kayak ngaledek kasih ya tuh, peda jomblo. Komode aing. Tapi ya tangannya gini-ginian. Emang budak sasi eta teh? Tah. Iya, aku juga gak tahu. Woi jomblo. Balik aing. Kita balik kita. Udah. Woi. Jomblo. Wah, pindah kemudahan. Iya, sengal abu deui. Aing di pabrik jelema jomblo dilah. Bari panas. Lah, jomblo kerak sing aya deui. Euy. Cing buka kabel bocan. Acan. Iya abdi sarua teu boga, bae anu aya hayangeun gengket eta para rubuh. Makanya ieu teh. Anu mah yang lalaki teh nu loba duitna. Gening aya sapi, eta teh sapi saha? Sapi berapa urang? Ih lumayan meureunnya mun dijual mah. Ya heueuh atuh. Ih, cigana mah mun dijual urang mangkat ka kota. Urang mah di kota gawe naon wae nya, di desa mah astagfirullah.
Bener, orang teh ngarambet ngarambet pegawai teh. Coba mun di kota, ka mall orang. Ih, maneh nyaho mall? Mall nu sok aya tangga maju gitu. Ih, da urang mangke teh numpakna ge rareuwas da sieun kacepet. Da sarua urang ge ayeuna mah tara ka mall ieu. Ngeter naikna oge. Ih, heueuh nya di dieu teh mah urang teh make sendal ge anu jarang kungtel. Ai di dieu mah nyeker tuh suku ge kekeongan. Mah urang teh nitana teh ngan ngundur we, ngundur. Hayulah kajen urang ngundur we. Tapi urang teh termasuk awewe idaman meureun ya. Sigana mah kitu kajennya. Tapi urang teh hayangkeun meunangna urang kota, abe urang rada modern. Urang teh kudu jadi imahnya ke kota urang kumpul. Atuh. Ih, aya lalaki. Garandeng krek jomblo. Kamana, Neng? Ih, ini badai ngunduh Ngunduh kamana? Itu tadi tuh ka kebun. Neng geuning garilis amat. Ya atuh heueuh ya. Urang mah banget kota. Ih, lalaki saha eta? Banget bener juga teflon geheng gitu. Ih, Ini Neng paduwe amat sih ngomongna. ih nyaho atuh maneh boga duit teu? Aya duit mah ieu. Aya cenah rek moal. Ih, tapi kan goreng banget na meureun. Yang duit teh. Kada yang duit mah. Mana duit teh? Neng bau amat sih sumutna. Ih, udah mau partai. Ih, buru-buru mana duitna? Aya ieu. Ejeng meuli skin naon? Skin kare. Skin kare ih. Bara duit nu kitu teh, bara duit. Ih, teu mah 1 juta atuh eta mah. Da urang teh dek siga gadis-gadis kota, gadis desa mah kieu mah make nu kieu. Aya ya duitna ya. Ku jero eta kantong teh nya. Heeh, pugu hese ieu gitu. Ceudeng ya, Neng. Mana lila amat. Sabar atuh. Tapi bohong. Ih, bener boga duit apa? Boga duit apa? Henteu eueuh. Geus banget goreng. Sini mah kitu nya. Capek deh, kulingangonnya. Kulingangon. Ih, tapi eta sapina nu sorangan apa nu batur? Nu sorangan. Ih, lumayan ya. Kaburang masel nah. Sia jomblo kerak rek naon ka dia? Adi sia. Iya, karena hidung mana? Aing teh mana diledek ku budak ieu. Jomblo kerak. Jomblo kerak. Jomblo kerak. Jomblo kerak. Jomblo kerak.